dengar ridho Allah tepan melalui beberapa cabang coba teh aya yang menangkeun ridho Allah kumaha lamun seorang istri kudu menangkeun heula ridona salaki lamun seorang anak yang menangkeun ridho Allah kudu menangkeun heula. Ayeuna nu bisa naon ka bari teh anu bisa ngahalangan kana ijabahna Allah ka urang nyaeta 10 cenah kamari teh nu kahiji nepi ka 4 geus. Ayeuna ki musonif bade nerangkeun anu kalima teh cenah kitu lamun urang teh kudu itu muhubbal jannati ngajak-ngajak kana awak teh supaya urang teh resep kanu ngaranna surga. Di mana orang teresep kana hubbal jannah eta teh bisa ngahalangan kana ijabahna Allah dongkap ka urang. Samadel kumaha hayang teh ka surga, hayang cinta teh ka surga, cinta. Misalkeun tapi maksiat teu dieureunnan. Taat ka Allah teu dilobaan. Misalkeun ana teh terus salat loba ditinggalkeun, ngaji loba perena misalkeun ana teh eta. Berarti teh teu hubbal jannah, teresep ka surga. Lamun teresep ka surga berarti otomatis manehna bakal asupna ka mana tuh. Dan ke pilihan jelema akhir teh ngan dua. Lamun teh ka surga berarti ka neraka. Taina teh ngaran urang teh di surga aya, di neraka aya. Semakin orang taat ka Allah, semakin orang nimbul ke rasa cinta ka Allah, ka Rasulullah, misalkan ada teh terus Allah ridho ka urang eta ngaran urang nu aya di neraka dicabut ku Allah. Berarti kita urang teh absenan urang teh ayeuna di mana? Di jero surga. Tapi sabalikna di mana urang terus maksiat ka Allah, segala perintah Allah dilarang, segala larangan Allah digawean ku urang. Berarti nepikeun ka Allah benduk ka urang, nepikeun ka ngalaknatna ka makhluk misalkan ana teh berarti ngaran urang anu di neraka dicabut ke urang absenanana aya di neraka. Dua nana ge aya nanti urang teh. Eupan cenah urang geus emang ngan dua nana ngaran urang teh aya di neraka aya, ngaran urang di surga aya. Moal pahili moal mantak pahili. Tah eta ngaran urang teh di surga aya di neraka aya mun urang terus ibadah ka Allah berarti ngaran nu di neraka dicabut. Sabalikna lamun urang terus maksiat ka Allah berarti ngaran urang nu di surga dicabut. Ulah saukur bibir ngaranna cinta mah cenah kitu lain. Kudu jeung bener dilakonanana. Urang ngomongkeun cinta ka Rasul misalkan teh tapi tingkah laku Rasul kurang tadi ditulutan. Berarti teh mah cintana ngan saukur di bibir. Komode di bibir henteu dina hati henteu. Ngan saukur anu nanyakeun dina HP teh maneh anu ngechat Asep teh cinta ka Rasul dibalas mohon cinta. Henteu eta mah teh di bibir teh dina hate eta mah. Ngan saukur dina tulisan. Tak ulah langsung percaya ya. Si gitu. Nah, zaman enak kitu pan, simpel. Beda jeung zaman baheula Zaman baheula mah nya lamun misalkeun hiji lalaki goh ka hiji awewe. Lamun ditembak dina surat teh pajarkeun teh teu kaci cenah. Kitu. Kudu disampeurkeun wae eta. Mun teu ka imahna kudu diajak papanggih. Diapelan gitu. Zaman ayeuna mah aduh PDKT ngan saukur sajam misal kita tembak dina HP jadi tah eta zaman ayeuna eta di bibir lain dina hate henteu kitu eta da kitu mah kudu kumaha teu nu kos kitu ade eta zaman ayeuna kos kitu bogoh mah sampeurkeun ka mana ka imahna tuh dong ka imah batur tapi nana gitu kudu urang teh nya papa nama istri mah kudu jual mahal ulah dimu murah istri mah teuing sabab kunaon awewe mah dipilih lalaki nu milih awewe mah dimiliki lalaki anu memiliki nya geus kitu eta mah hukum alamna eta mah lamun lalaki milih lamun awewe dipilih, lamun lalaki memiliki, lamun awewe dimilikinya kudu kitu. Lamun lalaki mencintai, lamun awewe dicintai. Bedana tak awas itu. Tak
wajar. Itu beda ibu hanungkul itu mama iya make di misalnya kata itu mama maklum iya mama aja majul matak awewe mama majul samar-samar kadang keur bager keur goreng adat sabab awewe majul dimimitiana kudi wae tadi di dinya teh ngandung kana majhul ari majhul teh samar beda jeung lalaki mah maklum gitu mata kaharti we di mana ge gitu aing mata kaharti saya eta cenah kitu sangat saya teh laki we lalaki berarti lamun lalaki teu kaharti saya mah berarti kudu ditiungan atuh lamun awewe teu kaharti kurang wajar emang mah mah geus kodratna majhul samar kadang mah pi ka sabeuleung kadang mah pi ka rasapeun eta geus hukumalana kitu eta geus wajar eta mah geus kitu mah kudu dipikiran benar tak bahkan Kanjeng Rasul kepungkur waktu Siti Aisyah gitu kan nguping Kanjeng Rasul ngimpen nyebut ngaran Siti Khadijah eta Siti Aisyah teh gitu cemburu Kanjeng Rasul ngambek teu cek Kanjeng Rasul geus kuduna geus ti dituna bahwa awewe mah ngagaduhan sifat cemburu mata lalaki ulah cemburuan atuh eta mah boga awewe cemburu mah dina cemburu lagi ulah ditinggalikeun lalaki mah udah cemburuan beuna cek Kanjeng Rasul ge cemburu mah bogana awewe lalaki mah udah cemburuan bisi si asap cemburuan tiungan bisi si dade cemburuan tiungan gitu dina bener aku pancen ari teu cemburu mah cenah teu bogoh ulah ditinggalikeun sabab lalaki lamun geus cemburu manehna engkena posesifna luar biasa mau balik kena teh beuh sagala dilarang kitu kita ulah eta teh soalna hiji hubungan anu bakal alus gitu dina bab cinta ieu nya bakal alus teh nya eta hiji ulah sok neangan kasalahan pasangan eta jadi biro jodohnya yang pengajian teh emang gitu atuh ikor ngomongkeun cinta tuh surga ge sarua makhluk Allah urang teh cinta meureun ka surga tah si surga teh kudu jieun heula ku urang teh cinta ka urang kitu eta teh urang teh kudu kitu lah urang ena cinta ka surga euy tapi ari surgana teh cinta ka urang kumaha coba sia yang asup ka aing cenah kitu cek si surga teh atuh kudu jieun aing jatuh cinta ka sia tah kitu ku jalan kumaha cek surga teh cek urang teh jalan kumaha supaya anjeun teh surga jatuh cinta ka aing sagala rupa nu diparentah ku Allah cenah kitu diparentah ku Rasul diparentah ku ulama larangan Allah tinggalkeun parentahan Allah jalankeun teh ke kami bakal cinta kan ke anjeun cek surga teh kitu teh mah da makhluk surga ge aras makhluk neraka makhluk kolam makhluk lauhil mahfuz makhluk kabeh nu diciptakeun ku Allah nu leutik nu gede eta teh makhluk Allah makhluk teh lain saukur urang ieu jelema lain saukur hewan lain saukur setan lain saukur jin tapi kabeh makhluk Allah eta model aras surga neraka gitu kolam lauhil mahfuz eta teh makhluk Allah salehna gitu heulah urang geus ngomongkeun cinta ka surga euy tapi surgana can cinta ka urang mah kumaha urang bakalna kumaha urang bisa asup teh ka manehna meureun ayana akad teh di mana hiji jelema jeung hiji jelema teh saling resep urang teh akad gitu jeung surga teh supaya naon supaya urang bisa asup ka jero surga ieu surgana resep ka urang kumaha urang misalkan teh resep ya hayang asup ka surga tapi perintah Allah urang teu dijalankeun sagala rupa diparentah ku Rasul urang teu dijalankan perintah ulama tadi dijalankan hukum ulama tadi dijalankan kumaha eta surga yang resep ka urangna kitu meureun asep buka kabogo cek kabogo asep teh ngaji asep teh salat asep teh puasa teu salat misalkeun anak teh ngaji teh dilakonan kabeh nu dititah ku kabogona bakal kumaha eta hah neangan deui cenah aing leuwih saleh loba cenah mun kitu nya paling gitu meureun loba kene sarua surga ge kitu nu hayang asup ka aing teh loba jeung surga teh maneh cenah kitu meureun hayang asup ka aing tuturkeun naon nu diparentahkeun ku
ku Allah karek mana bisa asup ka jero kam gitu meureun. Harua surga yang malu kan kumaha tuh urang teh kudu nyieun si surga teh malik bogoh ka urang lamun urang geus bogoh ka surga gitu surga ge kudu dijieun ku urang malik bogoh ayeuna nu ku urang dijieun bogoh teh kalah neraka geuning euy itu meureun neraka teh teh keur meumeujeunna bogoh yeuh kasih asep teh misalkeunna teh jieun ku urang teh benci cek neraka teh aing mah resep ieu ka jelema-jelema tukang salat ku urang supaya teh neraka teh benci ka urang gitu supaya urang teh di mana ge asup teh aing mau ditarima si eta mah gitu meureun ayeuna urang misalkeun teh rek asup ka jero surga ku surgana teh ditarima ku sabab surgana teh bogohun ka urang geuning emang kitu-kitu sok pikiran ngaranna surga makhluk soalna urang ge makhluk betul urang diatur ku Allah surga diatur ku Allah kabeh artinya mah ulah dijieun si neraka teh bogoh ka urang tapi kurang dijieun si surga bogoh ka urang gitu ieu mah surga dijieun benci ka urang tapi neraka dijieun bogoh ka urang balik kitu nya ke ngaran urang nu di surga nu dicabut lain ngaran urang nu di neraka nu dicabut gitu atuh ieu cenah duanana bogoh surga bogoh neraka bogoh cenah umay tak kos gitu cenah jadi sapoe salat sapoe henteu misalkan gitu mah plin plan kudu teteg dina hate teh urang lamun urang rek milih surga naon diparentahkeun ku Allah hayang asup ka surga tare urang itu laksanakeun tapi lamun urang rek milih neraka teh sabodolos teh mereka kumaha ge tuh neraka mah aturan anu pasti hayang asup ka neraka mah gitu misalkan teh kudu maksiat wae maneh teh ngasup ka neraka teh maneh kudu maksiat wae bahkan jelema nu tukang salat ge loba nu asup ka neraka ari ka surga mah boga aturan pasti gitu ka maneh teh kudu taat ka Allah maneh teh kudu taat ka Rasul cinta ka Allah cinta ka Rasul meunang ridho Allah meunang ridho Rasul karak bisa asup ka mana misalkan teh asup ka surga ka neraka mah eueuh peraturan kos kitu tah maneh teh ngasup ka kami ka neraka maneh teh kudu maksiat kudu kieu henteu neraka mah soalna naon jelema tukang salat tukang puasa tukang zakat tukang ngaji bahkan ulama ge loba anu asup ka neraka berarti salat ngaji teu ngajamin iwati hiji nya eta ridona Allah dengar ridho Allah teh pan melalui beraha cabang cek bapak teh aya yang menangkeun ridona Allah kumaha lamun seorang istri kudu menangkeun heula ridona salaki lamun seorang anak yang menangkeun ridho Allah kudu menangkeun heula ridho indung bapana lamun seorang murid yang menang ridho Allah kudu menangkeun heula ridho guruna kitu eta arah kata mah ridho Allah misalkan ridho Allah biridho eta teh hiji contoh hiji keterangan nu kurang teh kudu diperdalam omongan eta teh ridho Allah biridho walidain urang geus wah pokona mah sering urang eta ngomong ngadengi kana kata-kata eta ridona Allah teh kumaha ceuk ridona indung bapak ibu bapak urang kitu deui sarua seorang istri kumaha ridona salaki terus seorang murid kumaha ridona guruna ridho salakina ridho terus indung bapana ridho misalkan nanti geus teu kudu hese kan Allah ge bakal ridho itu nya arti asep arti hese kan orang teh menangkeun cinta na surga teh kitu sedangkeun nu ngaranna awewe teh si surga teh aya dina talapak sukuna ayeuna awewe misalnya teh murah di sisi jalan misalnya teh naon bang gocap misalnya kan teh murah di kitunya di murah surga teh dina talapak suku sia lamun maneh teh geus boga budak tapi kok maneh teh di murah surga na wae ge mahal tapi kok awak maneh di murah gitu meureun pertanyaanna eta surga dina suku mahal tapi kok awak maneh anu dina luhureun surga gitu mun cek pamikiran urang gitu nya anu dina luhureun surga gitu kok maneh teh di murah berarti maneh geus ngahinakeun Allah surga nu sakitu luar biasa nah kok Allah disimpen dina talapak kaki seorang ibu tapi eta si ibu-ibu ngamumurah kana awakna berarti urang geus ngahina kana ka Allah kabeh jelema salam dunia yang asup ka surga meureun sedangkan eta surga teh ku Allah disimpen dina talapak suku
ibu. Sedangkan lamun si ibu teh nggak memurahkan awakna gitu, tengah jaga harga dirina, meureun urang teh geus ngahina ka Allah meureun. Bener teu? Bener teu? Nah, arti tak ya ka indung euy, ka guru awas kade, ka bapak misalkan ka indung bapak, terus ka guru lamun geus boga salaki mah ka salakina gitu. Pilih we eta. Gampang kan? Hayang menangkeun awewe na ieu mah lain hayang menangkeun surgana. Ieu gampang gitu. Surga mah gampang nya sabarana nya. Si loba sabarana. Jalan hayang asup ka surga teh loba. Ngan kabeh unu gampang gitu. Lain gampang tapi loba ngan teu gampang bagi urang nu kedul. Tapi bagi nu teu kedul sih kumaha? Lamun teu kedul mah gampang. Sang nurut we, lamun keur ngaji ka guruna nurut, lamun keur teu ngaji di mana nurut ka indung bapana, lamun keur teu ngaji jeung keur teu di mana keur di masalakina nurut ka salakina gampang kan? Gampang kan? Nang surga eta urang kudu nyieun si surga teh supaya jatuh cinta ka urang. Emang aya kitu ieu. Surga sangat rindu akan sosokna Kanjeng Rasul. Surga teh hayang pisan Kanjeng Rasul teh tiasa linggih deui di mana. Kapungkur Kanjeng Rasul nuju Isra Mi'raj ninggal ka surga. Teh eta surga teh hayang deui eta. Kasumpingan ku Kanjeng Rasul teh. Rindu cenah kami teh hayang panggih jeung Kanjeng Rasul gitu. Sabab naon cinta eta surga teh ka mana ka Kanjeng Rasul. Istri loba carita ulama model Robiatul Adawiyah mun apal eta anjeunna teh salami hirupna teh ngagali liang kubur pikeun manehna eta Robiatul Adawiyah. Apakah manehna geus nyaho kana jadwal maotna lain, tapi manehna ngahatamkeun Quran dina jero liang kubur anu kumaha rek dicicingan. Salila hirupna anjeunna teh ngahatamkeun 6.000 kali hatam. Di mana di jero liang kubur anu meunang nyieun manehna eta surga bogoh ka eta Robiatul Adawiyah teh. Cinta hayang buru-buru eta Robiatul Adawiyah teh ka mana asup ka surga. Sok tingali riwayat. Ngeul eta riwayat. Beuh, eta sahabat eta. Robiatul Adawiyah. Teuing nu mana cenah Robiatul Adawiyah teh? Tak ngaji. Ku ngaji maka panggil eta Robiatul Adawiyah teh istri anu di jero anu ngagali kubur manehna teh jang manehna eta gitu. Tadina jero liang kubur teh manehna maca Quran, ngahatamkeun Quran terus hirupna teh sakitu we. Paling saukur kacai wudu maca Quran deui, paling saukur ngisian tanaga jang maca Quran kitu we. Unggal poena teh rutinitas tiap menit, tiap jam, tiap detik nanti ngaji Quran bikin karebuan pokoknya. Lo bakilna anu nyebutkeun 5.000, anu nyebutkeun 6.000, anu nyebutkeun 7.000 kali hatam gitu. Dina liang kubur mah surga rindu eta. Akan sosok Robiatul Adawiyah. Mantepnya. Urang mah hiji wae oge bae. Hayang sakali hatam bae ge lila. Eta kamari karena ibu ngantunkeun ngahaja ku abi di dieu teh sok ngaraji Quran. Da di imah mah beuheung daek maca sajus gitu. Di dieu pan daek 2 juz, daek 3 juz gitu. Dina sapeuting teh meureun. Daek saja nanti. Artinya walam ta'malu laha ay lam ta'malul amalal musila ilaiha. Jeung ulah ngamalkeun anjeun kana perkara-perkara anu matakna lain karena Allah cenah kitu. Jadi urang teh ulah karena surga, ibadah teh cenah euy, tapi karena Allah. Tah eta mah surga mah bati pikeun jelema anu magawe amal soleh karena anu ngawirid tengah peuting karena Allah dibere batina surga. Anu ngaji karena Allah misal ketek bisa rek teu bisa dibere batina surga. Anu salat teu pernah ngeclok waktuna berjamaah wae manehna misalkan terus dina berjamaah teh karena Allah dibere batina surga. Anu ibadah haji lain karena arah-arah yang gelar eta dibere ku Allah batina surga dapat kitu. Lain karena ibadah haji hayang surga, lain karena surga ibadah hajina,
salatna lain karena surga tapi kabeh karena Allah gitu. Eta mah surga mah ngan saukur keuntungan mun ceuk urang mah keuntungan dina maneh teh salat, ngaji, munggah haji gitu, sedekah karena Allah gitu. Aduh. Mangobur teh nyeun meja euy. Kurang teh di bageran emang ngobur teh. Cek ngobur teh. Aing resep-resep deui maneh bager ka urang, tah meja jang maneh, da urang mah tukang nyieunnan meja. Digitukeun. Terus ayeuna ngabageran mangobur teh karena hayang meja. Gitu, misalkan nanti karena arah hayang meja nah aku ngobur ke paling gitu lah. Di siapa ngabageran aing ge lain karena resep ka aing, tapi sia mah hayang dibere meja ku aing. Berarti gitu kan ngobur kitu deui. Kalau maneh mah lain karena aing, ibadah ge karena hayang surga. Tapi lamun karena aing teh kudu dipente eta surga teh. Yeuh tah surga jang maneh. Bener dikitukeun. Polos ge dimanggakeun eta surga teh. Mangga calak surga. Da maneh mah ibadah karena aing gitu. Eta salah sahijina bisi ngajadikeun ijabah urang teh kahalangan ku sabab urang teu nimbulkeun rasa cinta ka surga. Ih, mantapnya. Mantap lah. Wasadisu annakum ud'itum khaufan nari cerita jeung nu kagenepna. Urang teh teu boga rasa sieun kana neraka. Lamun urang teu boga rasa sieun kana asup neraka eta bakal ngahalangan kana ijabahna Allah lu surga ka urang. Sieun lah cenah asup ka neraka mah. Nah, ini eta mah biwil ngomongkeun sieun. Sieun kumaha cenah kitu. Oh buktina cenah urang daeng salat kitu tah bener bisa wae eta mah. Misalkan teh teu ninggalkeun taat ka Allah, teu ninggalkeun ngaji, misalkan teh teu ninggalkeun hal-hal anu diparentah ku Allah, terus amar ma'ruf nahi mungkar, misalkan teh tah eta bener mah boga rasa sieun kana asupna neraka. Tapi ieu mah ngomongkeun sieun dina bibir, tapi masyad teh dieureunnan misalkan teh eueuh we sieun. Asup kana neraka. Urunan cenah maksiat maneh teh supaya maneh boga rasa sieun kana ayana kana asupna kana neraka eta teh bisa ngahalangan kana ijabahna Allah. Kudu sieun euy mah antara kamu semua lain gulungan deui eta. Ieu Sayyidatuna Khadijah nya pan anjeunna teh geus dinas meureun ahli jannah, ahlul jannah mana teh ahli surga eta. Tapi waktu eta Siti Khadijah bade ngantunkeun di payunan Kanjeng Rasul eta anjeunna teh ngarasa sieun ngobrol sareng Kanjeng Rasul teh kami sieun cenah kitu. Sieun kunaon? Kami teh sieun teu ka surga cenah kitu. Kami teh lain teu ka surga, kami teh sieun ka neraka asupna. Ku Kanjeng Rasul dikieukeun moal anjeun mah asup ka surga cek Kanjeng Rasul teh. Sieun anger cenah kitu. Sieunan angger eta Siti Khadijah teh. Terus harus Siti Khadijah teh geus kieu we cenah mah supaya kami tenang ieu dina nganturkeun salira cenah kitu ka Kanjeng Rasul teh. Eta sorban Kanjeng Rasul disungkeun eta sorban teh anu diangge waktos Kanjeng Rasul di Gua Hira. Nampi wahyu nu kahiji nyaeta salat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tah eta surat eta pokona nama Al-Alaq nya surat Al-Alaq tangge sorban eta. Tah Siti Khadijah teh nyungkeun anjeunna teh di kapanan ku sorban eta supaya non mudah-mudahan cenah ieu sorban teh bisa ngahalangan Siti Khadijah tina zeuna neraka. Kitu eta. Padahal mah ku Kanjeng Rasul geus dibejakeun anjeun mah bakal lebat ka surga cek Kanjeng Rasul. Tapi angger sieun eta Siti Khadijah sampikeun ka nyungkeun kana sorban Kanjeng Rasul. Kitu geus disebut ahli surga bae ge sieun keneh. Urang mah teu disebut ahli surga ge. Cuek urang mah. Kumaha engke nu penting mah husnul khotimah. Ari husnul khotimah teh alus tungtungna. Adapun tengahna awalna goreng mah sabodo. Tah kitu tah pamikiran urang mah kadinya. Nu penting mah husnul khotimah. Ya ada penilaian mah akhir meureun. Bener teu? Main bola menit ka-20 1-0 geus disebut menang can. Ke dina menit 82 hiji eta geus disebut menang can. Enggeus, sabab naon? Akhirna mainna 2 hiji eta nu menangkeun 2 meunang. Kitu deui ayeuna. Misalkan teh hiji jelema kana maot teh misalkan teh umurna teh 40
40 dina umur 20 mana tukang maksiat eta nu kitu disebut suul khotimah teh acan sabab can nyampe umur 40 dina nama maut eta nepikeun ka umur 30 sarua maksiat umur 35 maksiat eta dina 5 tahun manehna teureun-eureun ibadah ka Allah nepikeun ka dihampuran ku Allah terus manehna teh eta disebut husnul khotimah lain kitu sabab alus tung tah eta kitu husnul khotimah teh sedangkan urang pan teu nyaho maotna irah eta nu jadi permasalahan mah euy lamun urang nyaho maotna irah mah atuh nya geus kitu urang wah maksiat teh lain mah senang-senang di dunia teh kewe pokoknya mah 5 menit di aing ka pae cenah kitu 5 menit di aing ka pae tobat cenah ka Allah tawa sajam we cenah kitu aja matak teu dibej teu dibejakeun oge bisi kitu soalna pemikiran jelema pasti kadinya engkena teh gitu dak cenah mending kitu we mending kana jelema nu kieu maksiat toat kena toat maut gitu daripada toat maksiat maut mending kana kitu tah maksiat toat maut kitu tah batin kitu disebutna husnul khotimah matak ulah ngecap euy ka jelema nu hirup ayeuna si eta matara ngaji si eta matara salat gitu bari jeung orek umurna mah panjang keneh ulah ka dicap kurang goreng kita jelema teh buat ting urang nu tukang ngaji ke dina akhirna jadi suul khotimah si itu misalkan nanti dina waktu nu jauh keneh ka maut tah maksiat tapi buat ting ke akhirna mah nama tobat kitu leh ulah ka dicap sabab umur mah nu nya jodoh jodoh bagja pati cilaka rizki maut tah eta geus diatur wow lain aturanan urang eta mah jodoh kudu geus diatur ku Allah bagja bakal diatur ku Allah pati gitu kan pati teh naon euy bahasa urang teh naon pati teh euy pati kanyeri pati teh kanyeri cilaka rizki aja maut geus diatur kalau eta lain urusan urang euy urang geus teu kudu ngurus-nguruskeun hal nu eta geus teu kudu eta karena rizki teu kudu dipikiran aya rizki karena jodoh teu kudu dipikiran neangan mah meunang teu neangan mah kudu eta ngan geus diatur ku Allah segala rupa eta cilaka gitu aing geus waktuna cilaka mah sanajan ati-ati oge bakal cilaka rizki pati sarua bagja gitu deh bagja ge urang misalkan aduh dibelit ku hutang diudag-udag ku debt kolektor semua katingali pi bagja pi bunga heuning pi bagjaeunana cenah gitu tapi da geus diatur ku Allah eta bagja maneh mah dina dileut hutang lagi bagja ngeureun misalkan bagus diatur ku Allah bisa gitu beda jeung urang mah nu geus teu mungkin teh geus teu mungkin tapi bagi Allah mah nu teu mungkin gitu yang jarum sade kieu hayang asup sapi tilu siki misalkan teh urang teu mungkin tapi bagi Allah mungkin mah mungkin ayeuna di logikaan ku urang misalkan apakah sapi nu dileutikeun urang mah kitu mah nya atawa liang jarum nu gede-gedekeun meureun kitu urang pamikiranna tapi bagi urang tapi Allah bisa leuwih di luar nalar urang gitu sebab nu teu mungkin bagi Allah nah bagi urang sih loba nu teu mungkin jelema ngapung teu mungkin lamun lain make alat mana ayeuna urang mararapung para wali urang aya zaman ayeuna teu ngapung karunya pabrik mobil kana mulai nu mulia nah jelema aya ngarapung mah motor mulai nu mulia tuh sapeda mulai nu pesawat geng kana tutup maskapai gitu nah ada jelema bisa ngarapung ieu cenah ka Makkah tinggal ber gitu siapa ayeuna mah tapi bisa ngapung oge terus ka sabaraha teh tadi teh urang kudu nimbulkeun rasa sieun kana neraka supaya doa urang teh henteu kahalangan ku rasa sieun urang kana neraka walam tantahu cenah kitu anid dzunubi ael mauqufati finnari tegasna cenah kitu urang teh ulah tuniba dina jero surga teh kusabab henteu ngeureunnan tina nyieunnan dosa kitu urang teh bakal tuniba bakal datang bakal cicing bakal asup kana ngaranna neraka lamun teh mah urang teu ngeureunnan kana ngaranna nyieunnan dosa wasabiu annakum udaitu ayyan taqattum annal maut haqqun
Terus nu katujuna teh urang kudu bisa nekadkeun dina hate urang yen nu ngaranna maot teh eta teh hak. Bagi setiap jelema nu hirup nu ngaranna maot eta teh hak sakabeh gitu. Ulah ngomongkeun we sia bakal pendek kumaha. Sia ge sarua bakal pae mata kudu kanu pae teh kudu teh kudu ditekadkeun bahwa urang ge bakal pae ngan tinggal nungguan giliran urang mah gitu. Buah teuing isu buah ting beres ngaji, buah ting ayeuna keur ngaji, buah ting minggu harapan eta teh giliran, kos kitu teh lain. Pae teh di absen, ieu nomor sakieu. Pae, nomor sakieu. Tah urang nu teu anu jadi anu ieu teh urang teu nyaho nomor ka sabaraha gitu. Jeung na teu nyaho ayeuna teh geus nomor sabaraha gitu nu pae teh. Eta tinggal nungguan giliran hungkul. Tah urang sambil nungguan giliran eta gitu. Sambil nungguan giliran eta kumaha carana dina nalika urang mendak kana maot teh urang geus boga bekal kitu meureun. Ayeuna urang rek mangkat ka Madura euy. Mangkat ka Madura teh tanggal 2 misalkeun teh ayeuna teh tanggal sabaraha misalkeun mangkatna teh tanggal 10. Ayeuna teh misalkeun tanggal 2 berarti aya 8 poe. Eta urang rek neangan bekal meureun supaya engke ka Madura teh anu saminggu misalkeun teh ka Madura teh boga jang jajan di jalan. Boga duit jang kacai, jang balanja oleh meureun kitu. Pamikiran urang teh, urang kudu boga bekal ieu rek mangkat ka Madura. Tah kitu deui. Urang teh rek maot. Cedeungkeun waktuna maot nepikeun ka surga teh panjang eta teh. Kudu sabaraha puluh truk urang lamun teh mah beas supaya naon bekalna teh kitu. Ka Madura bae saminggu kurang geus sagala dibawa meureun. Bener teu? Mau baju opat non misalkan nanti mau baju 7 setel dan 7 poeun gitu mau duit misalkan nanti 7 karung dah eta mah tukang balanja misalkan nanti terus mau timbal dipikeun ka nimbal nanti 2 karung si ka mana maneh teh kuat mau timbal 2 karung pas kitu meureun sagala dibawa ku sabab engke di jalan bisi teu dahar bisi teu bisa jajan kan kitu urang mah teu mikir tangke lamun urang geus maot ieu bakal nanti mana gitu meureun. Orang kudu bisa mikir kadinya. Rek menta ka batur bawah teuing rek dibere buat teuing moal gitu. Sedeukeun teu kabeh jelema daek mere. Bari kitu mah bekal aing, ieu bekal aing mun kitu. Tah lamun urang ngormasa teu bisa mau bekal nu loba, deuketan ka jelema-jelema anu mau bekalna loba. Meureun kitu nya. Santri mah geuning, itu kudu bebekalan. Mau bekal duit teh misalkan teh jeung baju 2 siki. Tapi da dahar-dahar eta euy lamun ka Madura. Di mana eta teh ngadeuketan ka jelema-jelema anu mawa bekalna loba model panitia gitu kan tara mah bekal bae nama gitu ngan dahar teh dahar bae nama naon coba carana dahar teh ngadeuketan ka nu mawa bekal loba tapi kumaha boga gawe manehna mah gitu gawena naon eta ngatur batur gitu tah eta nu sok ngatur batur gitu meunang eta bisa gitu mau bekal oge gitu ngan teuing eta jelemana nu kumaha heula gitu ngaturna teh kitu tah kangen saha ieu nu mau bekalna loba lamun ka Madura teh mah euy nu beunghar misalkan teh milu jarah jeung urang bebekalna loba tah biasana dideuketan ku panitia kos kitu tah lamun urang ke misalkan teh sanggeusna maot nu mau bekal loba saha para alimir ulama para wali euy para kiai para abuya eta mah bekal teh loba jang manehna mah geus cukup eta gitu bahkan lebih nanti dibagikeun ka santri-santrina ka muridna mata kunaon ya ulama teh buat nitah ka urang teh loba gaul jeung jalma-jalma soleh jeung para ulama kunaon sabab manehna mah mau bekalna loba gitu supaya urang kabagian bekal ke dina nalika urang geus maos pancar kanjing Rasul gitu man an karo ulama pakot an karoni waman an karoni pakot an karallah waman an karallah dakhalan nar cing sajalma anu ingkar ka para ulama berarti ingkar ka kami terus lamun sing sajalma anu ingkar ka kami berarti ingkar ka Allah terus lamun sing sajalma na ingkar ka Allah dakhalan nar asup ka jero neraka ti urang ulah kasal euy ka para ulama teh deuketan ku urang sugan ka bawa seungit sakitu unggul tukang minyak oge orang sanajan teh make minyak kadeketan tukang minyak maka bawa seungit sanajan can mandi 7 poe oge gitu terus urang geus mandi misalkeun teh geus make minyak seungit loba
gaul jeung tukang asinnya anggar ka bawa bau asin orang tukang ibadah ngahiji jeung tara ibadah misalkan teh terus main teh loba teh ibadah nanti bikin ka bauna kamu anggar kana teh kamu nanti urang teu ibadah sabab pergaulanana nu ditinggali ku jelema teh kitu nya itu hilalnya mana teh nya mantep kan santri yang bisa santri mah nekadkeun yen nu ngaranna maot teh hak ai waqiun la budda minhu tah teh tuniba jeung moal bisa nolak yen lamun urang geus nyampe kana waktuna mah moal sugan ya Allah yang diundur we sapoe mah moal ya Allah yang dipajukeun moal bisa dipundur moal bisa dipajukeun moal bisa geus trek sakitu bahkan detikna second oge moal bisa second mah sampai detik teh ya benernya jam menit detik second teh geuning rada gancang eta moal bisa ngiclok sakitu pas pisan moal ngiclok sak detik-detik oge dipajukeun moal bisa dipundurkeun moal bisa aya nu bunuh diri cenah eta kumaha cenah gitu eta mah geus majukeun maot meureun itu majukeun emang geus kuduna kitu we tapi ku Allah diberi dua pilihan eta teh tapi geuning cenah dosa jalma nu bunuh diri teh emang dosa sabab nu ngaranna putus asa teh dosa putus asa dosa hilal putus cinta biasa putus tali kolor luar biasa si hilal mah kamana meni wae gimana putus asa mah kumaha santri putus asa beuh insyaallah gara-gara naon cenah si hilal putus asa kieu teh misalkan eta urang teh kudu neangan jalan tidinya sabab Allah mah mere jalan ka urang teh mere pilihan sama yang ka mana pan hirup mah pilihan teh naon surga jeung neraka lamun hayang ka surga misalkan ieu pilihan maneh teh gobi bere pilihan si hilal teh ieu maneh rek ka mana rek ka Jakarta atawa rek ka Surabaya tah ka Jakarta mah ka dieu jalanna beda euy ka ditu berarti ka mana lamun ieu mah ka mana berarti teh euy ka barat kitu ka Jakarta mah ti dieu lamun rek ka mana lamun rek ka Surabaya mah berarti ka timur man beda jalur lagi lamun rek ka Surabaya kita ngaliwatan Jawa Tengah terus Brebes terus ka mana deui pokona loba nu kaliwatna di dinya tah lamun ka Jakarta mah ka dieu euy cenah kitu nu kaliwatan naon aya Purwakarta terus aya naon Bekasi aya Cikarang kitu meureun tah kitu deui tak Allah teh mana rek ka surga atau rek ka neraka tah ka surga mah ieu nu kaliwatan kumaha teh salat ngaji sedekah misalkan teh nu karar itu munggah haji tahun ka neraka mah ka dieu maksiat gampang mata ka neraka mah teu kudu lieur jalan tol pokona mah ka dinya mah mana ka neraka mah jalan tol mata ngeunaheun tuh beda jeung jalan ka ditu yuk ka surga kudu bulak belok urang teu terus kudu panggih nu goreng teh ada dicoba teh ku Allah terus urang manggih bulak belok da naon teh misalkan teh meunang ka susah jeung ka bingung gitu tapi kumaha teh kana ngeunaheun sia di dituna teu mah pilihan hirup mah pilih bae kurang rek ka surga rek ka neraka terus mana deui teh salapannya wasaminu jeung anu jeung nu kadalapanan nyaeta istaghaltum bi uyubi ghairikum tawas urang terus bae katungkul nu kadalapanan teh katungkul ku hayang ngomongkeun aya batur gitu tah eta teh diomongkeun we aya batur teh bisa ngahalangan ijabahna Allah lungsur ka urang hayangnya we kana kalakuan batur teh ieu si eta mah kieu urang dina hati aing semua ngagibah aing geus moal ngomongkeun tapi beda euy eta euy lamun aya babaturan urang we misalnya ketika orang tilu misalkan si Hilal, si Dede, si Empret yang si Hilal teh keur ngomongkeun Mang Obur si Dede teh aing moal aing moal kagoda moal tapi kadang geus saeutik kitu misalkan teh tah si eta teh kitu misalkan tah eta ngagibah mah kitu jadi jika rek dibere duit jika rek dibere emas teu bisa nolak eta gitu hayang we gitu kana ngagibah ngomongkeun aib batur mah kitu urang istagol tuh cenah gitu geus ka istigol kana aib batur eta bisa ngahalangan ijabahna Allah lungsur ka urang gitu sabalikna cenah wa taraktum uyubu anfusakum sarua aib urang ge euy ulah dibeja-beja ka batur teh kudu
ditutupan ai aibun teh cacat. Aya nu ngaranna cacat kudu diumbar atau kudu ditutupan? Kudu ditutup ari kacacadan mah gitu. Ulah di umur rumah. Boh aib urang atau aib batur komo di aib guru kita euy. Aib guru beuh usahakeun nyahoge mung gitu tah. Kana aib guru mah. Tong boroning hayang ngomongkeun kana aib guru nyahoge kudu embung. Aya nu ngomongkeun guru urang kieu misalkan teh geus buru-buru tinggalkeun kos gitu. Ulah matak dideeng. Ulah urang mah cukup tahu misalkan teh eta ulah eta kana aib guru mah ulah cukup tahu gitu tah. Kudu ulah hayang tahu kana aib guru mah beda. Biasa dapat urang mah kitu nya geus aing mah jeung si eta mah asal nyaho we orang kitu jelemana. Tah ka guru mah ulah cukup tahu tapi ulah hayang tahu. Tapi dan eta aib guru mah usahakeun urang ulah hayang nyaho kana sagala rupa aib guru. Nah guru emang boga aib gitu sarua euy guru ge jelema gitu. Sarua mah ge jelema aya wae nu ngaranna kalusan aya kagorenganna aya ngan urang ulah hayang nyaho kana kagorenganna aibna gitu maksudnya. Mudah-mudahan teh aya kagorengan tiap-tiap guru teh gitu. Watasiu cenah kitu annakum ta'kuluna rizqallah wala tashkuruna. Tah ye di mana-mana urang cenah kitu nu kasalapana kenging katuangan rezeki ti Allah tanpa syukur ka Allah tak eta teh bisa ngahalangan kana datangna ijabah ka urang-urang tuang tanpa sanggeusna teh ngucapkeun alhamdulillah misalkan nanti eta tah bisa ngahalangan kana ijabah Allah. Usahakeun syukur mah ulah ditinggalkeun sababna nu ngaranna syukur teh urang ngalem ka Allah cenah gitu. Ngalem kana ayana Allah gitu. Ya Allah alhamdulillah sadaya puji cenah gitu. Lillahi eta kagungan Allah misalkan eta sakitu hungkul. Misalkan teh nyaho alhamdulillahilladzi at'amana teh nyaho cenah gitu. Nya geus alhamdulillah. Terus rek daharna maca bismillah gitu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Eta lamun di awal. Tapi lamun di akhir misalkan ke bismillah poho teh maca dina pertengahan inget urang teh kitu urang can bismillah geus menang dua huap kumaha bismillah na ganti bismillahi fi awwalihi wa akhirih gitu eta. Lamun poho dina mimiti dahar teu maca bismillah dina tengah-tengah inget maca bismillah nah kitu bismillahi fi awwalihi wa akhirih gitu. Jadi bismillah cenah gitu kalau nyebut jenengan Allah dina mimiti tuang wa akhirih jeung dina akhir tuang. Itu eta teh. Allahumma barik lana. Tangkege hilang panggih jeung juri kok maca eta we. Allahumma barik lana. Kabur eta juri ku aing rek dihakan cenah gitu. Kabur eta juri. Wal aisyiru annakum tadfanuna mautakum marratan ba'da marratin wala ta'tabiruna ay la ta ayatat tete non tanya tat'azuna bihim wala tadhkuruna fa in kuntum tatadzakkaruna fatarghabuna bima fi ahli khairi wa targhabuna bima fi ahli syarri. Jeung urang teh cenah kitu di mana inget kana maut. Lamun inget kana maut teh sok tara zikir cenah. Urang teh inget kana maut misalkan teh urang teh bakal dikubur. Zikir eta ka Allah. Urang teh bakal misalkan urang teh keur nguburkeun maut. Tah urang teh kurang mah loba zikir, loba nginget kieu urang ge bakal kadinya, bakal asup ka jero eta bakal dikitukeun. Anu jadi pertanyaan bakal aya moal jelema nu daek nguburkeun urang. Gitu. Bakal aya moal jelema nu daek ngadadan kana liang kubur urang. Bakal aya moal jelema anu daek ngadoakeun urang dina nalika urang geus maot. Matak zikir di dinya teh eling, mun ceuk urang eling tah dina nalika urang rek nguburkeun batur teh. Kitu. Matak lamun aya nu mau tuturkeun ku urang. Milu supaya naon supaya hate urang eling teh urang teh kita bakal kadinya. Bakal diasupkeun ka jero eta, bakal dikitukeun gitu. Lamun tah jadi pertanyaan eta bakal aya moal anu daek ngurus kana mayit urang terus mayit urang bakal kapanggih moal ku jelema buat ting dihakan buaya gitu kan jasadna gitu nu jadi pertanyaanna eta urang mata kudu eling di mana-mana urang nguburkeun hiji mayit kudu loba
eling gitu tinya mata sok ditanya model kamari ke ibu maut pan abi kaif ya ma'asyarul jamaah kaifa tashhaduna hadzal maiti khair kudu dijawab khair kan jadi teh khair eta teh doa euy di mana aya jelema nu ngomongkeun goreng awas eta teu meunang eta sanajan misalkeun dina buktosna kitu dina waktos jumenangna kirang sae jawab usahakeun kurang khair saksi urang teh eta teh jadi saksi yen si mayit teh dina salami hirupna khair atawa sae gitu di situ mun aya nu moal teh euy ya masyarul di dieu mah fokus Sundanya ieu mayit teh sae ieu mayit teh sae ieu mayit teh sae bahasa Arabna mah kitu ya masyarul jamaah kaifa tashhaduna hadzal maiti khair itu 3 kali eta 3 kali itu jadi cukup mah ge apakah anu nyaksian kana ieu mayit salami jumeneng teh sae henteu sae nu lara sae nu bener ye mun sae tah kitu mencek urang mah gitu gitunya jadi urang kudu loba terus nyebutkeun sae gitu bisi ngahalangan kana ijabah urang wa an abi awani bani abil hatimi Allah